there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Karena lebaran itu dompet tipis itu rami gude pokoknya mau usaha kerja dari itu can boga baju lebaran di piraku aja pakai baju butut kieu ya kusut deh bener-bener duh aing ya Allah. Dari mana? Mana kieu? Kumaha? Ada salah tuh. Iya, di bageran ada. Makan hijau. Benar, dari mana? Arera urang teh can boga baju lebaran elah atuh ku batur piraku urang erek make sarung terus kaos oblong meuni ararisin aduh aing mah Dari mana masih ke budak teuing? Lebaran kudu make baju halus. aing siga budak era atuh urang teh aduh era ku ibu-ibu jeung bapak-bapak marake label kira ge aja teh caroplokeun bener-bener eta mah Tanya tuh kemana? Kenaon gitu betara dicaroplokeun, ada si eta pohon. mah lain tanya unggal tahun ge aya wae nu ka ditu mah bajar teh teh arara pal batur baju anyar bener-bener eta mah. Terus ayeuna mana hayangna kumaha? Oh, hayang baju lebaran dalam kurung baju dulang. Aduh bener-bener teu peka-peka ieu mah bener-bener. Boga duitna. Boga tuh nginjeu. Tuh, nya. Kayak di lebaran ge digantian da sok aya duit THR. Ayo ngaduh ka dieu nyamperkeun ah. Atuh, please lah euy. Kasih pinjaman aku uang. Da kayak di lebaran ge digantian pokoknya mah papanggih lunas we. Bener-bener aku terpercaya ka urang. Cepet. Euy cepet. Hah? Supaya jang meuli salanan aya wet anjing rantai nu ngalambay. Ya, bae ya. Kayak lebaran ini digantian atau udah usum buru Nah. Berang 10.000 ya mah. Ini mah jang parkiran unggul ge beak ki. Aduh. Bener-bener cepet atuh jang meuli seral kopi pen. Tah. Ini baru. Aduh. Pulus. Awas ya. Lebaran Makasih, kudu guys. gantian ya. Pokoknya mah papanggih lunas. Heeh. Poeng dagoan kurang. Asli sok. Asli lebaran we. Da urang boga rokok sabungkus jeung duit ge poe lebaran hungkul ari biasa mentara. Aja geus lah urang ayeuna rek ke pasar. Ek naon? Ek naon ka pasar? Meuli baju atuh aja. Atuh ngilu urang bareng. Hah? Bareng atuh. Ayo tuh. Ayo. Kemana na euy? Beli baju lebaran. Pesan atuh hiji urang. Indah menta aing geus Pinjam duitna bener-bener. Lah bae. Siannya. Dipilih, pilih. Kan kalau yang lebaran, Lebaran kumaha? lebaran.
dari. Mau tiga kali teh apa? Kumaha tuh cuk lebaran teh? Eta aya tulisan baju lebaran. Apa ada itu Nah, Jang? tidak yang eta mah. Sama kudu ngadamel nyari lamaran Jang. Ah, dambung hayang baju tulisan baju lebaran we. Ada mana? Terus gimana ya baju lebaran tuh? Aya tulisan di dina baju lebaran. Iya, sorangan eta mah lain heuh. Ah, mau bukan nama yang tahu ya. Eta mah. Nah gitu Jang. Jang, iya nah kemana ngelewat? Iya Jang. Aya baju lebaran. Jang iya. Wah, Nah lebaran kumaha Jang? aya baju tulisan lebaran. Iya corangan Jang. Cara naon teh? Kan mana boga duit? Atuh kan yang beli baju. Siapa mah? Ayo we nyeun. Yang tadi lumayan. Bunga. Atuh buruk. Gimana? Gimana? Hayang yoget ah. Kan mana boga duit tuh? Kanjang baju lebaran. Emang sabaran? Teh. Yang tajil tuh udah murah 10.000 atuh. Urang tuh boga duit teh sabaraha deui. Ieu mah yang baju Kan mana boga? lebaran ah. Yang baju lebaran. Sok atuh meuli. Genep we teh ah. Siap. Kalau main mah dijamin ketagihan, pokoknya mah moal aya di jasa dijamin fresh. Putri yoget. Emang aya rasa naon wae teh? Strawberry sarang blueberry. Wah, strawberry we. Siap. Rasa yang pernah ada ya tuh teh. Rasa yang pernah ada. Bener-bener. Denunnya. Namanya teh. Ya. Tadi aja. Tuh, dia nggak bayar lah. Kemana? Tapi kan ini mau duit lebaran, baju lebaran nih. Aing mah aing deui. Apa ya? A few moments later. Sama. Nah, capek-capek kali itu ari meuli hanteu. Oh, karena tuh dah hayang lagi baju lebaran, aya tulisan baju lebaran. Eta ciri khas baju dulang maki. Tadi kitu mah tuh geus nyeun sorangan maneh ku sepidol dah. Warna bodas gitu. Aduh, bener-bener pas baju naon we, pas kelulusan we. Oke mah tuh ngajak dia urang ngerakeun mana mah. Terus urang balik lah. Iya tajil mau dibawa. Oke mere. Alah, bener-bener marah-marah we. Iki mau aduh sama aku teh ah. Bener-bener. Baik, pilih kurang sorangan.